susulan. Silahap dah jeung susulan ka dieu cenah ka dieu lah. Si Godri oge cenah datang ka dieu lantaran kula hayang tarung jeung manihanana. Hayang ngabuktikeun sa di antara dewek jeung manehna teh anu unggul ilmuna. Anu bakal ngajampal aja bokang. Anu opatan harita teh silih teuteub jeung pada baturna. Beungeut mah harita teh geus rada pias lantaran kakuatan si Jubahejo teh lain bantrak-bantrakeun. Maju batur maju. Tong diberi omer, maju serang. Curung. Anu opatan harita teh nyerang ka si Jubahejo. Anu digunakeunna jurusna anger jatana rongka angin dengan eta bisana. Si Jubahejo harita teh pemberian pisan atuh ngakilekeun badanna kilek plas. Sakabe serangan anu opatan teh harita teu keuna kana sasaran. Justru harita teh si Jubahejo harita teh neunggul kana dada opat jalma ngagunakeun jurus rongka seuneu. Hiu gebro jelebe cedak gebro cengkang. Anu opatan teh rengat cengkang ngan untungnya teh ngagunakeun jurus rongka angin jadi henteu mebet kana taneuh. Tapi harita teh lalaunan ragrakeun taneuhna teh. Anu opatan harita teh sing karuniang hudang parijeng melong ka si Jubahejo. So gunakeun jurus anu sejenna. Menjangan sangku rongka angin unggul teh. Rongka cai gunakeun. Rongka bumi, rongka gunung, rongka seuneu sok gunakeun kabehanana. Nah, anjeun teh kakara diajarkeun jurus rongka angin. Mun kitu mah teh ilmu anjeun teh cemen pisan. Babari pisan ngalikeunana. Anu opatan harita teh silih teuteub jeung pada baturna. Ngedan kula ujin. Memang dek opatan kakarek mibanda ilmu anu disebut rongka angin. Jawab pertanyaan kula. Nah bener anjeun teh muda padi. Geus dibejakeun tadi ge kula anu katelah muda pati. Guruna si Godri teh. Ngan eta mah dikuji ilmu si Godri nepi ka mana tah. Kulantaran kitu dewek datang ka dieu teh dikuji ilmuna. Nepi ka mana kehebatan yang kesaktianana. Tapi dewek mata percaya anjing teh lain berdapati tapi si Jubahejo eta baju yang udah gunakan ku anjing yang make Jubahejo tang toe anjing teh mangrupakeun si Jubahejo musuh bebuyutanana nyatana pun terapati. Gagah eta nyongor teh dewek anu katelah modrapati jurus anu gunakeun ku sarwa ilmu anu dipandang ku sarwa. Naon bedana? Ya, tetap kula teh percaya. Si Jubahejo harita teh kakerot ngancing lantaran manehanana rada kurang bisa dina ngamainkeun cemarita. Mun kitu mah anjeun opatan hayang modar kulangan ewek modanan. Ya, pelesat. Si Jubahejo harita teh ngapelesat nyerang harita teh. Serangan mimiti harita teh ditujukan ka si Ujin. Berapa si Jubahejo harita ngadius bangbaraan kana dada si Ujin. Si Ujin dina waktu harita mah rahkeun sakabeh kakuatanana dina jurus rongka angin. Kolepat, pindah tempat, keplos. Sedangkan si Jubahejo harita ngeplos. Siat harita teh nyerang kanu tiluan deui. Keplos. Anu tiluan oge sarua nyingkahan serangan Jubahejo. Eta puguh we si Jubahejo harita teh kekerot deui wae tambah ambek kanu opatan. Si Jubahejo harita teh ngagablikeun sukuna kana taneuh. Gabrik war. Balu karena memang hebat. Geblas. Anu opatan teh harita arasup ka jero taneuh. Si Jubahejo harita disesakeun teh sirahna we ileg-ilegan. Cakakak Jubahejo harita seuri. Eta sirah anjeun eta hulu hungkul. Sok cemar teh naon sia? Sia meme eta hulu ku aing ditalapung. Mun ditalapung geus pasti we bakal ngaceleng hulu tuh ka Jamantara. Dewek teh sieun jog. Dalah sok sanajan dina poe ayeuna dewek nemban patinya teu paeh teh sieun.
Kula bakal satya satu kanu jadi guru anu katelah guru besar Godri. Anjen malain Modrapati anjen aku-akuan unggul. Sok laksanakan kayang anjen dek kuma. Dek modern kula. Teh sian. Hok. Maju kanya. Si Ujin Cumaritana memang tedeng ludeng kasieun nang tangka si Jubahejo sangkan dirina teh dipayahan. Si Jubahejo harita teh mudik di ambek harita. Rakatak si Jubahejo harita teh ngawata ke cirus rongkah gunung. Siat saat harita batu jadi ngangkat kaluhur ngalayang ke hareupeun si Jubahejo. Si Jubahejo harita teh ngadorongkeun leungeun ka tuhuna. Hiuk wush! Besat. Batu harita sing blesat sing blesur harita teh anu diarahkan beungeut anu opatan anu keur aya di jero taneuh ngan nyesakeun sirahna hungkul. Pogohean opatan teh harita meureudeuy meuremkeun panonna da sieun. Sok sanajan cumarita kitu dina hatena nama tetep sieun, tetep gimir, tetep mung ari kudu nembahan pati dina waktu harita. Setik dia eta batu teh bakal keuna kana tarangna si Ujin jeung anu lainna. Harita aya nu datang kadinya. Nyatana si Lahab jeung si Kemet datang kadinya. Cideng curelat yuk. Wush, cureger. Harita dibendung ku kekuatan si Lahab jeung si Kemet. Si Jubahejo harita teh ngaranjuk kaget oge lantaran elmu nu digunakeun ku si Lahab jeung si Kemet mah geus beda deui. Hartina teh geus mibanda jurus pancarongkah. Sarua jeung jurus pancarongkah anu dipimilik ku si Jubahideung. Sangaran anjeun anu sabenerna lur. Yen kakacauan jeung yen karuksakan di dieu. Nah bener anjeun teh Modrapati atawa sagur aku-akuan wungkul. Cek sila harita teh cumarita ka si Jubahejo. Aranyan kami memang mau percaya. Ngaran kula teh Modrapati. Kula ngajar datang ka dieu dek nantang tarung ka si Godri. Tilu poe di ayeuna si Godri kudu datang ka Pasir Candana. Pikeun naon? Pikeun nebus jiwa. Lantaran si Godri geus lila teu datang ka Pasir Candana. Kudu nama mere upeti. Tapi bukti nama geus lila teu mere upeti, teu aya beja-beja dan acan. Kukula ditungguan di Pasir Candana tilu poe ti ayeuna. Hop, curilat. Plus si Jubahejo harita teh ngan sakicep geus ninggalkeun eta patempatan. Tujuan si Jubahejo ngan sakur hayang ngaributkeun hungkul henteu are tarung dina waktu harita mah. Hayang nempo Modrapati anu bener. Jeung si Godri teh pare-are omong pacekcokan nepikeun ka tarung sagala. Kitu tujuanna si Jubahejo anu diutus ku guruna nya teh Bahwaslu. Si Lahab jeung si Kemet harita teh ngabebaskeun anu keur asup di jero taneuh. Gebrig. Polonyon harita. Opatanana molonyon tina jero taneuh saterusna mah harita teh ngeprukan bajuna anu kalotor, ngeprukan celanana anu sarua kalotor. Dewe karasa curiga ya we. Naon sababna? Modrapati mah lain kitu ciri-cirina oge. Ciri-ciri anu paling gede pisan mah nya teh mau pedang. Tapi anu tadi madahan teh mau pedang jeung make Jubahejo deui. Ieu mangan saukur aku-akuan hungkul cingena nama. Kumaha tah ceuk pamanggih anjeun Kemet? Ari jaga pabanggih kula mah. Akur seperti anu ku akang bir ceritakeun. Eta jalma teh aku-akuan hungkul. Tapi sok sanajan aku-akuan da kegeudeuh. Ceuk kula mah da bagon teh bakal aya rasa kasieun lamun teh amahan teu datang.
Gua mah yakin bakal datang ka ditu ka Pasir Candana kan we lah. Masalah ieu urang ngobrolkeun ka Bagah. Ka Bahagor deui ya. Batur-batur urang edit. Aranjeun kabeh teh kudu naon kan? Leungeun teu potong teu. Ente mang tepotong te sehat. Nya sabada kitu mah si Lahab, si Kemet, si Ujin jeung para baturna harita sing curelat. Harita tinggal belesat ka imahna atawa ka paguron Pancarongka. Tukung silila harita teh tapi weh ka paguron Pancarongka. Si Lahab harita teh jeung si Kemet anu ngadap ka si Godri. Parabat dicaritakeun kabehanana atau pogo weh si Godri harita teh rada ngajenghok kelantaran teu biasana mun teh mah bener Mondrapati datang ka dinya teu biasana. Biasana mah memang manehanana anu datang ka Pasir Candana. Pok harita si Godri. Pilih kana tangtunganana memang eta jalma teh lain Mondrapati tapi si Jubah Hejo. Kula can apal naon maksud jeung tujuan si Jubah Hejo datang ka dieu. Tapi anu jelas ti poe ti ayeuna tetep kula kudu datang ka ditu. Lahap Kemet wayahna we atur-atur ku anjeun di dieu nya. Anu ngilu ka itu si Lahap nya anjeun Lahap ngilu. Si saha tadi teh si Ujin jeung si Padan tiluan lah cukup jadi nu ka itu teh opatan jeung kula. Anu lainna mah Sadri, Sian, Kemet jeung di dieu jaga ieu paguron. Lantaran tidak menutup kemungkinan urang datang ka Pasir Candana eta si Jubah Hejo teh kalah ngacak-ngacak di dieu. Urang kudu carincing page kancing jaring jat page ieu teh. Kudu sadia payung sebelum hujan. Bisi eta jalma teh datang ka dieu. Lantaran si Jubah Hideng jeung si Jubah Hejo teh geus jadi musuh. Mondrapati termasuk jadi musuh kula. Bawaslu teh anu jadi ulon-ulon pangacawan nyatana guruna. Anu terus we nyen kakacauan. Jurus-jurus anu digunakeun memang luar biasa. Urang kudu hati-hati jeung waspada. Peueun upami kitu mah kan guru siap laksanakan ti poe di tayina urang kedah miang ka itu. Kula oge satuju mun kitu mah Bah Guru. Keun bae kula we di dieu. Kula mah moal ka mana-mana moal milu. Kang Lahap nu milu mah jeung si Ujin katu teh Padran. Sesana mah keun we di dieu. Percayakeun we ka kula. Alus pisan mun kitu mah. Ya sabadana babadamian kitu mah sarea harita teh ngalios ninggalkeun eta patempatan. Si Godri harita teh cicing berjeng rada ngahulang geula lantaran naon lantaran aneh teu biasana aya beja ngeunaan Mondrapati atawa aya jalma anu ngaku-ngaku ka Mondrapati. Kasugri para wargi. Kalakuan si Jubah Hideng jeung si Jubah Hejo teh dilakukan terus-terusan seperti anu tadi. Nyatana hayang ngadu domba ka Mondrapati, mitah ka Mondrapati. Si Jubah Hideng harita teh sabadana ngadatangan ka Bah Barko teh nyen kakacauan di dinya. Si Jubah Hideng harita teh ngadatangan lemburna Sugala harita. Di dinya nyen kakacauan, nyen kaributan, gelut. Malahan mah nepikeun ka aya anu binasa oge ku leungeunna si Jubah Hideng. Saterusna si Jubah Hejo oge harita teh ngadatangan imahna si Buna sarua nyen kakacauan. Murid-muridna dipurak-barik. Murid-muridna aya anu perlaya, murid-muridna aya anu nepikeun ka potong leungeun sagala. Muridna si Wada oge sarua deui. Ku si Jubah Hejo harita teh dibinasakeun. Nya nu antukna mah Bah Barko, si Janung, si Godri, Sugala, si Buna jeung si Wada teh aya dina paciweuh henteu tentrem hirupna. Dan akhirna mah nitih wanciana mustari tilu poe ti harita. Kabehanana harita teh nyatana si Barko, si Janung, si Godri, Sugala jeung si Buna katut si Wada harita teh kompak nyatana datang ka Pasir Candana. Mangsa alam harita teh isuk-isuk sora manuk cing carwit rarecet menikeun ka
rame pisan. Aya anu cingkalapar dina dedah-dahan tatangkalan, aya oge anu ocon jeung babaturanana. Sinekeun mangsa alam harita teh panon poe meunikeun ka bengras. Mega bodas eueuh di jomantara teh lir ibarat anu disapukeun bae. Angin harita ngacalingding nebak kana badan meunikeun ka metak seger obong teh di pegunungan. Dina wanci harita, isuk-isuk harita, kabihanana kompak si Barko ini, si Janung ini, si Godri Sugala, si Buna, jeung si Badaoge indit dibaturan ku murid kapercayaanana. Bari jeung teu poho ribrib mawa kadaharan atawa mawa duit keur Modrapati. Si Gelap anu geus nyaho beja ti anggalna ngeunaan kareuweuh atawa kakacauan anu dijieun ku Sujubah Hideung teh. Si Gelap harita teh merhatikeun kana kurak-kerikna Sujubah Hideung teh mimiti ngaruksa ka murid-muridna si Barko nepikeun ka si Janung, nepikeun ka Sugala oge diperhatikeun. Dina waktu harita si Gelap harita ngacurelat harita ngablesat ka pasir candana. Sok sanajan teh apal di mana pasir candana. Ku si Gelap mah harita tehangan dikuliksek sangkan bisa manggihan tempat anu dipake cicing ku bapana, nyatana anu dipake cicing ku Modrapati. Kasugri para wargi cek urang tunda heula si Gelap. Urang tunda heula murid-muridna Modrapati kiwari urang kocapkeun ka Bah Pandi. Kamana lumpatna Bah Pandi atawa ngider kamana Bah Pandi teh? Mangga urang pusirkeun perhatian urang ka Bah Pandi. Cileung kalayang, cileung pelesat curilat. Bah Pandi harita teh lompatan ngagunakeun jurus-jurus saktina. Trila harita teh Bah Pandi tepi ka lembur, eta lembur teh anu katelah lembur keong. Bah Pandi harita teh leumpang berjeng culak cileuk, berjeng luak liuk. Nitenan sabudeureun eta petempatan. Trila Bah Pandi harita teh tepi ka hiji warung. Didinya teh memang geus matuh. Nyatana warung Maijah sok ngajualan kadaharan, bala-bala gorengan, tempe dan sebagainya lah pokoknya mah. Sangu mah geus pasti we aya di dinya. Bah Pandi harita teh ngeureunkeun lengkahna kilek mengkol ka warungna Maijah. Saterusna mah harita teh diuk dina talupu. Maijah harita teh ngabagjakeun pisan ka Sema. Mangga Ujang carik, mangga Ujang. Bade ngaleut naon, bade tuang naon, mangga samngeumkeun ka bibi. Bibi teh anu katelah Maijah teh, geus kajojo di dieu mah warung bibi teh. Warung anu pang kasohor-sohorna enak pedo pelem. Oh, buhur. Aduh non bi. Nepangkeun kula anu katelah Pandi. Mohon. Bah Pandi atau Ujang Pandi teh. Eta mah kumaha we. Asal ulah sebut aki we da can koting guring teh. Mohon mangga sok kira canik didinya kayaknya. Bah Pandi harita teh mernahkeun diukna sila berjeng mendako. Senekeun Maijah nyiapkeun kadaharan harita nyiapkeun kadaharan saya ya we. Mangkumin selaku salakina Maijah teu cicingon harita buru-buru nyampeurkeun da kabenaran anu jarajan teh harita teh bieu mah cikeneh kalaluar. Neubangkeun ajen manganu katelah kumin. Keke ari emang Maisha namena pangan ka Ujang atena pinope tempang sareng Ujang jatuh di mana teh ide. Wah nyawa leres mamang. Kula cedak kakaraka dieu. Kakaraka keluar di tempat penyumputan. Biasa we da atuh ari can waktu keluar mah aku kudu keluar. Ayeuna geus waktuna keluar mang. Oh gitu. Boda atuh sae Ujang. Tang terus meureun Ujang mah tempat penemukan teh lebih begini ya.
Won tapi pisan eta Mamang. Tapi sawios lanya. Saterasna Mamang perkawis kejahatan jadi dia kumaya. Merajalela semerbak atawi kumaya. Mang Kumin harita teh cumarita barejeng mencerong ke Bah Pandi. Oh, gulaan kejahatan marojang. Dama unggal dinten, unggal jam, unggal menit aya wae. Ngan tah syukur aya mah syukuraneun gitu alhamdulillah. Ka warung emang mah di dieu cenah aya nu wani ngaruksak, da ku emang teh sok dibere we dahareun gitu. Jadi sabebe diruksak dahareun geus dibikeun gitu. Ngabebejanan masuk sakapeung emang geus bohong da ari teu bohong mah kumaha maka paksa we aden. Mun teu bohong adolat deui seumeureunana. Ya, menang dengan ngabohong Mamang. Betong minang teuing. Ieu tah atuh ari jalma jahatna unggal diden ka dieu bade kumaha jabadan. Da banyak atuan teu ngabohong mang teh. Ada di sangarepan ku jurus Mamang tidak teu bisa, jurus-jurus anu ecek-ecek teu bisa, kuda-kuda teu bisa komo anu luhur gitu. Kergunter ngobrol teh harita Mak Ija harita teh datang berejeng sor-sor sangu jeung lalaukna. Tepoho harita cienteh oge harita teh dina gelas dibikeun ka Bah Pandi. Wah, aduh nuhun Mak. Mamang juga orang sakantena dua tuh sarangan-sarangan dieu da kaluman ari nyendiri mah tuh Mamang. Oh, suga-suga. Ujang usung nyalira Mang mentas bieu pisan jeung si emak berdua. Oh gitu ya suka adalah. Pura ieu kayak ngobrol di jamangnya. Ayeuna bari tuang heula. Ya sabada kitu mah sangu geus sadia mebrak we harita teh Bah Pandi. Nyomotan sangu terus dihuapkeun, dicocolkeun kana sambal tarasi. Aduh pedo pisan. Anu ngabarak dina meja teh panan aya lauk emas. Aduh pedo pisan tah. Lalabna aya dina teh kacang panjang. Dicocolkeun kana sambal tarasina pedo pisan. Nya sabadana Bah Pandi rengse barang dahar. Bah Pandi harita teh ngobrol deui we jeung Mang Kumin. Nanti ku resep Mang Kumin mah kana cumarita teh terus we ngobrol. Kerjonjon ngobrol harita teh ka jero warung aya nu datang. Hiji tangtungan lalaki eta jalma teh anu katelah bustom. Anu katelah bustom datang atau asup ke jero. Kek bustom teh harita diuk. Diukna rada anggang ti Bah Pandi biasa. Anu kakara datang masuk eraeun lamun diuk bebarengan jeung anu geus diladinya. Bustom harita teh minta kadaharan. Cumaritana oge rada teugeug. Bibi, siadakeun dahareun sok baru. Bibi kelapar yo. Ma Ija harita henteu talangke buru-buru nyadiakeun kadaharan. Ya sabadana eta kadaharan teh aya ngabarak dina meja brak we si bustom teh dahar cacamuilan. Bah Pandi mah memang teu apaleun ka si bustom. Saha ari bustom teh? Bustom teh mangrupakeun jawara. Baheula mah dina usum tarung jago bustom sok miluan wae tarung jago. Tapi kulantaran ilmu kasaktianana elek ku ilmu pancarongkah, nya bustom mah tara nepikeun ka babak final kitu we, babak penyisihan oge geus ele. Selang sababaraha waktu harita teh aya deui anu asup ka jero warung. Saha anu asup? Anu asup teh nyatana si Ujat. Si rambut sakti teh harita asup ka jero. Bah Pandi oge teh apaleun ka si Ujat. Ngan anu jelas mah si Ujat mah ayeuna mah pan posisina geus aya dina posisi anu bageur. Aya ti golongan bodas nyatana patalukanana luda aji. Si Ujat harita teh gek diuk ngan eta mah diukna teh rada deukeut ti Bah Pandi barjeng rengku jeung hormat ti si Ujat mah. Ok harita teh si Ujat cumarita barjeng ngawanohkeun diri. Dupangkeun kula anu katelah Ujat. Punten we ieu mah ieu birih kirang sopan. Oh, teu naon Mamang teu. Kula anu katelah Pandi sok mangga geura calik. Mamang geura tuang datang terus we tu capek.
Mohon itulah perjalanan lumayan tebi itu ya. Jadi we rada capek. Mak, yang punten nyuwunkeun sangu saya ya we mak lah. Tekeda anu saya dengan sangu nama saya na we mak. Mangga Ujang, mangga. Si Mawarung hari tete langsung jadikan kedaharan ke si Ujang. Nya sabada ngabarak dina meja brak di we dahar. Bustom dahar cacamuilan ngan itu mah Bustom mah etaeun naon teh diukna teh sakahayang manihanana. Ujang kelejek bari jeung cacapekan. Menikeun kakadenge cacapekan teh kanu jauh. Sedengkeun si Ujat mah teu, si Ujat mah tarap tipisan dina daharna teh. Make tata kerama dina waktu dahar atau barang dahar. Sabarana si Bustom beres dahar. Si Bustom hari tete ngomong ke si bibi warung atau ke si Mak Ijah. Bibi, kula mah mau mayar bi, tapi bukan duit. Wah namanya ya ampun yo. Teboga duit kur mayarna. Lamun misalkan kudu mayarnya wah namanya warung mah kali acak-acak ikur yo. Puguh we si mah warung hari teh reuas. Nah, tumaran mate rugi Ujang. Ari teu mayar mah. Wah ya namanya rugi oke daripada ieu warung diacak-acak waing saur kumaha. Karek ngacak-ngacak warung sakieu mah tuh sakal ngagampur oge atuh warung irang sakuaing. Si Mak Ijah jeung Mang Kumin harita teh balem. Teu coba dita deui ngeluk we tungkul barejeng dek ceurik. Bah Pandi harita teh cumarita. Dari alusna mah mamang bayar atuh karunya tuh. Si bibi warung nyata nama Ijah eta teh keur berjuang apa nan keur naon keur geusian pejit keur usaha tapi raku atuh hari henteu mayar mah. Ya terus kudu kumaha ari teu boga duit. Eta nyuruh baju kaciri gugula aya duit. Untung ngabohong mamang. Pamali. Bustom harita teh ngarenjang kaget lantaran jalma nu ngomong tebat apaleun. Dina saku bajuna boga duit. Beungeut Bustom harita teh ngembang wera rasa era meureun ku Bah Pandi. Mana duit itu mana? Didinya masuk janji wae. Teu kurang mah teu boga duit. Eta duit asok ieu masuk ngabohong ngarahong itu pamali ah. Sok bayarkeun ka si emak. Karunya da si emak teh keur usaha. Bustom harita teh jadi mudik-dik ambek, ngarasa diwirangkeun atau dibolekerkeun rusiahna meureunang kepedah mayarna boga duit tapi teu mayar. Sia teh nang tang taung garewe ka, sok maju. Urang buktikeun sa di antara urang pangunggulna. Kurang mah teu dang darungga anjeun. Anu penting mah anjeun mayar. Sok bayar atuh ka si bibi. Heeh, dewe kamal mayar. Kecuali lamun misalkan ele tarung jeung anjeun kakarek rek mayar. Wah, Pandi harita teh rada ngaulang dikitukeun mah. Lintah yang tarung lain teu wani deui. Tapi manehna teh kudu boga harga diri. Kudu boga harga diri di hareupeun si Mawarung. Manya ku kitu-kitu wae ge diselesaikeun teh ku cara tarung. Hawa maju jeung dewe urang gelut. Urang tarung ayo bro. Cireng kalayang. Si Bustom harita teh loncat di warung. Manikeun kayangan sagajleungeun. Loncat teh tereh tapi keluar. Kalayang curang icrik. Harita teh si Bustom geus tepi ka buruan warung. Ngan hanjakal. Waktosna parantos seep. Insyaallah danten aja urang teraskeun dina bagian anu satrasna. Sumangga berujung kadung ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.